Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing sadayana. Tepangkeun deui sareng Abi Putih Indah Hati dina program Sunda TV News. Sababaraha warta anu kalebet ka redaksi Sunda TV sejak kasengakeun dina pidangan warta ku bahasa Sunda. Edisi 25 Mei 2026 anu baris dirugikeun babaraha menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun ibar saleungkeupna. Nyaeta aya warta pendidikan. Pamerintahan daerah Bandung rek ngawujudkeun sakola gratis pikeun murid kurang mampu. Program ieu mimitina di tahun ajaran anyar sangkan sadayana murid boga kasempatan diajar anu sarua. Pamirsa mung sakitu pidangan warta dina deungeut ayeuna. Ngawakilan redaksi Sunda TV Simkuring Putih Indah Hati seja amit mungkur amit undur. Nedah hapunten dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka para pemirsa sareng pamireng sadayana dina kasempatan ieu abdi Syairana Zanipa bade nepikeun warta anu kerame di Kota Bandung nyaeta pawai juara Panca Tahta. Bandung jadi deui saksi lahirna sajarah. Dina poe Minggu 24 Mei 2020 genep jutaan bobotoh jeung masyarakat ti rupa-rupa daerah di Jawa Barat nyumponan jalan-jalan di Kota Bandung pikeun ngarayakeun hasilna Persib Bandung ngahontal gelar juara kompetisi usum 2025-2020 genep ngaliwatan pawai juara Panca Tahta. Sumanget luar biasa anu dipintonkeun ku masyarakat ngajadikeun ieu pawai lain saukur seremoni kemenangan tapi oge pesta kebersamaan, rasa reueus jeung tali emosional anu geus tumawuh salila puluhan tahun antara Persib jeung masyarakat Jawa Barat. Ku ayana sambutan anu hanet eta Persib ngucapkeun pangajen jeung nuhun anu sagede-gedena ka sakumaha bobotoh sarta masyarakat anu hadir jeung ngajaga suasana tetep pinuh ku semangat salila runtuyan pawai lumangsung. Di sisi sejen Persib oge ngedalkeun hapunten ka masyarakat jeung para pamake jalan anu kagiatanna kaganggu salila runtuyan pawai lumangsung. Gede antusiasme masyarakat nyababkeun sababaraha ruas jalan jadi padet di luar perkiraan. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Adita Putra Herawan nyampurkeun pangajen kana ronjongan luar biasa anu deui dipintorkeun ku bobotoh. Perayaan ieu lain ngan saukur ngeunaan hasil tim ngahontal piala, tapi oge ngeunaan lalampahan panjang anu dilakonan bebarengan. Gelar juara ieu mangrupa hasil tina ronjongan anu teu kungsi pegat, doa, kesetiaan, serta energi positif anu terus dipasikeun ku bobotoh ka Persib dina sagala kaayaan. Gawe bareng jeung pamarentah Jawa Barat sarta pemerintah Kota Bandung, rombongan pawai ngamimitian lalampahan ti Gedong Sate Tabu 8 PIB. Rute anu dilewatan ngawangku Jalan Banda, LLRE, Marta Dinata, Riau, Merdeka, Perintis Kemerdekaan Lembong, Teran Simpang 5 nepi ka lakasan ti Jalan Asia Afrika. Rombongan anu diwangun skuad Persib jajaran direksi Sara Komisari PT Persib Bandung bermartabat serta para pejabat daerah ti lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat jeung pemerintah Kota Bandung disambut haneut ku masyarakat. Sorak-sorai nyanyian nepi ka yel-yel juara terus menegan lalampahan maranehna datang lain nganti Kota Bandung unggul tapi oge ti rupa-rupa wewengkon di Jawa Barat. Sabagean aya nu rela nempuh lalampahan ti saprak subuh keneh demi jadi bagian tina momen bersejarah kesebut. Puseur perayaan katinggali di kawasan Jalan Asia Afrika anu robah jadi Lautan Biru nepi ka jutaan jalma minuhan eta area nyiptakeun tetempoan anu nembongkeun sakumaha puseur perayaan katara di kawasan Jalan Asia Afrika anu robah jadi jutaan biru.
Ribuan nepi ka jutaan jalma minuhan eta area nyiptakeun pemandangan anu mintonkeun sakumaha gadena kacinta masyarakat ka Persib. Meberang rombongan nepi di titik pamungkas pawai, para pemain jeung ofisial tuluy naik ka jembatan penyeberangan orang JPO Asia Afrika pikeun ngalaman momen puncak. Persib jeung angkat trofi juara di hareupeun lautan bobotoh. Momen eta jadi simbol yen pencapaian ieu lain ngan ukur milik tim di lapangan, tapi oge milik unggal jalma anu percaya ngarojong sarta terus lempang bareng Persib. Keseruntuyan selebrasi rengse, sakumaha anggota Sukot Persib neruskeun agenda nuju ka pendopo Kota Bandung pikeun diterima secara resmi ku Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kaligus milu ramah tamah jeung dahar beurang babarengan. Pawai juara pancatahta nutup lelampahan panjang usim balik unggal trofi anu kahonta salawasna aya kabersamaan anu ngajadikeun Persib leuwih ti sekedar klub main bal. Persib teh kareueus anu hirup di jero hate masyarakat. Hatur nuhun bobotoh sajarah ieu urang rayakeun bareng-bareng. Sakitu wae ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana. Tepangkeun nami abdi Silviana Rahayu Putri. Di dia abdi bade mawakeun hiji warta nu ngeunaan Persib Bandung nu rek ngarayakeun konvoy juara di Kota Bandung. Bandung kaping 18 Mei 2026 Kota Bandung keur nyiapkeun pesta gede pikeun nyambut Persib Bandung nu dikaresep bakal aya jadi juara dina komponen tahun 2025 atau 2026. Pamarentah Kota Bandung geus nepikeun jalur konvoy nu bakal dilaksanakeun dinten Ahad atau Minggu kaping 24 Mei 2026. Konvoy ieu dirancanakeun dimimiti ti Gedong Sate tuluy ngaliwatan sababaraha hiji jalan utama di Kota Bandung terus rengse ti Gedong Merdeka. Ribuan bobotoh diperkirakeun bakal milu ngarayakeun kasuksesan mau Bandung. Lamun hasil pertandingan pamungkas dikemakeun dengan ukur pamain ayeuna sababaraha hiji legenda Persib ti rupa-rupa generasi oge cenah bakal ngilu dina pawai juara eta. Suasana pesta juara geus mimiti karasa ti Bandung. Toko resmi Persib oge geus loba didatangan ku bobotoh nu meuli baju-baju tim anu dipikaresep. Pihak keamanan oge geus nyiapkeun ribuan patugas pikeun ngajaga keayaan supaya tetap aman jeung tertib. Salilah konvoy lumangsung. Eta tadi warta ngeunaan konvoy Persib Bandung nu bakal dilaksanakeun di Kota Bandung. Mugia acara bisa lumangsung kalayan lancar, aman jeung mawa kabagjaan pikeun sakumna bobotoh Persib. Hatur nuhun kanu parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sore para wargi sadayana. Wilujeng patepang sareng abdi Putri Intan Sari dina Warta Sunda anu bade nepikeun kajadian anu kamari nyaeta tragedi di Stasiun Bekasi Timur. Dina peting Senin 27 April 2026 kira-kira tabu 8:50 sampai tabu 8:55 waktu Indonesia Barat. Kejadian kecelakaan kereta api lumangsung di Stasiun Bekasi Timur. KAI Argo Bromo Anggrek anu nuju melaju ti arah Jakarta ke Surabaya nabrak KRL
Payung di Jakarta pikeun menangkeun pangobatan. Sanes kejadian operasional jalur Bekasi jeung Cikarang sempat kaganggu pisan sabab rel kareta kudu dibersihan tina rangkaian anu rusak sarta dipastikeun keamananna. Pihak KAI nutup sementara stasiun pikeun penanganan darurat bari ngalakukeun normalisasi jalur sangkan perjalanan kareta tiasa balik lumangsung secara bertahap. Media warta anu karantos dipidangkeun tiasa nambihan pangaweruh pikeun urang sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Niken Esa Sabila kelas 11-12. Dinu kesempatan ieu abdi bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan kegiatan bebersih di lingkungan sakola anu dilaksanakeun ku kelas 11. Dina poe Jumaah tanggal 16 Mei 2002 genep, sakumna siswa kelas 11 ngayakeun kegiatan bebersih di lingkungan sakola. Kegiatan dimimitian tabuh 7 di lapang sakola. Siswa mawa alat bebersih seperti sapu, pel, jeung kantong runtah. Unggal kelas menang tugas bebersih anu beda-beda. Aya anu ngabersihan di kelas, di taman, jeung di selokan. Para siswa katempo sumanget sarta silih bantuan dina ngalaksanakeun tugasna. Numutkeun keterangan ti guru aya kegiatan boga tujuan. Pikeun nuwuhkeun rasa disiplin jeung rasa tanggung jawab siswa dina ngajaga kebersihan lingkungan sakola. Sanggeus kegiatan rengse, lingkungan sakola jadi leuwih bersih jeung rapi. Ku ayeuna kegiatan dipihareup sakumna siswa bisa leuwih sadar kana pentingna ngajaga kebersihan lingkungan pikeun kahirupan sapopoe. Sakitu wae anu ku abdi ditepikeun. Hapunten bila aya kalapatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sanam simkuring Mutiara Sabrina. Dina kesempatan ieu simkuring bari ngadugikeun kasus nu keur viral nyaeta kasus penipuan online beki marak di Singapura. Dina sababaraha minggu katukang, kasus penipuan online atau scam jadi bahan obrolan anu kerame di masyarakat. Polisi Singapura ngalaporkeun yen aya ratusan jalma anu dipariksa lantaran disangka kabelit dina rupa-rupa kasus penipuan online. Karugian tina kasus ieu ngahontal leuwih ti 5 juta dolar Singapura. Penipuan anu sering kajadian nyaeta scam jual beli online, nyamar jadi babaturan, investasi palsu, jeung lowongan pagawean bohongan. Polisi ngajak masyarakat supaya leuwih hati-hati nalika narima pesan ti jalma anu teu dipikawanah sarta ulah gampang percaya kana tawaran anu katinggalina nguntungkeun pisan. Salian ti eta, aya oge modus anyar anu ngagunakeun ngaran Kementerian Tenaga Kerja atawa MOE. Jalma-jalma meunang email palsu anu jembutkeun yen panguasaanana ngalanggar aturan pagawean. Padahal eta teh ngan ukur tipu daya pikeun nyelpot data pribadi korban. Ku ayana kejadian ieu, masyarakat dipikahareup bisa leuwih waspada dina ngagunakeun media digital jeung sawaasna mariksa heula kabeneran informasina. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring sampikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana, mugia ieu tiasa masihan manfaat pikeun urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, tepang deui sareng abdi Maisaro Adawiyah di kelas 11-12. Dinten ayeuna abdi bade ngaiekeun warta. Pamarentah Kota Bandung gelar gotong royong ngabersihkeun situ. Dinten Ahad, pemerintah Kota Bandung sareng warga ngalaksanakeun kegiatan gotong royong ngabersihkeun situ Cileunyi. Kegiatan ieu dilaksanakeun pikeun ngajodog kebersihan lingkungan sareng nyegah banjir nalika usum hujan. Gotong royong dilaksanakeun ku pamarentah satempat sareng masyarakat anu diajakan. Lurah satempat ngahaturkeun nuhun ka pamarentah ka warga anu parantos milu ngabantosan. Anjeunna ngarepkeun kegiatan sapertos kieu tiasa dilaksanakeun rutin unggal bulan supados kaaya deui banjir anu aya di Kota Bandung. Sakitu nepi ka kartu ku abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang tur diresa, tepangkeun Lesta Abdi Puji Lestari. Di dieu abdi bade ngalaporkeun warta panganyarna di dunia pelayaran internasional. Hiji kapal pesiar anu keur ngalayar di Samudra Atlantik dilaporkeun ngalaman wabah hantavirus. Sababaraha panumpang
warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana perkenalkeun wasta abdi Arfan Fadila. Abdi murid SMA kelas 11 12. Abdi cicing di Bandung. Abdi resep ngadangungkeun musik, main kaulinan sareng diajar hal-hal anyar. Dinten ieu abdi bade maoskeun warta ngeunaan kebersihan lingkungan sakola. Dina poe Jumaah kamari sakumna siswa sareng guru ngayakeun kagiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Kegiatan di mimitian sabuh 7 enjing dugi ka lengge sate acan pelajaran di mimitian. Para siswa kebersihan kelas nyapu halaman, micen runtah, sareng mersihan solokan sekolah. Aya oge siswa anu melak tatangkalan supaya lingkungan sekolah janten langkung hejo, supaya sarang asri. Kegiatan ieu dilakukan pikeun ngajaga kebersihan sareng kesehatan lingkungan sekolah. Numutkeun ka Bapak sekolah, kebersihan mangupikeun tanggung jawab sadayana. Warga sekolah upami lingkungan sekolah bersih, murid-murid bakal langkung raoseun. Dina diajar sareng tiasa nyingkahan rupa-rupa penyakit. Ku ayeuna kerja bakti ieu dipihareup siswa tiasa lingkungan sadar kana pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Boh di sekolah, boh di bumi masing-masing. Sakitu wae ti abdi hatur nuhun kana perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Yuki Banu Hakim. Didi Abi bade ngabawakeun warta olahraga Persib juara hat-trick konvoy rayakeun tapi pisah di jalan. Bandung 23 Mei 2026 Persib Bandung resmi ngukir sajarah anyar saenggeus imbang 0-0 lawan Persijap Jepara. Tim karesep warga ieu dipastikan juara BRI Super League 2025-2026. Ieu kemenangan katilu berturut-turut awat-awan disebut hat-trick juara. Kota Bandung langsung rubah jadi lautan bulao. Rebutan bobotoh tumpah ke jalan, ngariung ngariakeun kasuksesan ieu kalayan bunga. Poe saterusna Minggu 24 Mei diayakeun konvoy keliling kota. Rencanana rombongan mimiti di Gedung Sate jam 7 isuk ngaliwatan Jalan Banda Riau. Mereka nepi ka pamungkas di Gendung Merdeka. Pemain jeung biala dibawa ka bus, bandros jeung truk sangkan bisa katempo ku sakumaha warga nu geus ngadagoan. Tapi kajian teu disangka lumaku pas di jalan riung kacida padatna loba anu ngadorong jeung narik hayang foto babarengan nepi ka aya jadi teu kakontrol. Balukna sabaraha pemain dicakar nepi ka cilaka aya nu leungit barang komo aya nu sesak napas bae komputer wae kudu digendong petugas sangka aman. Nampuk aya anu geus bahaya kitu manajemen jeung pemain mutuskeun eureun demi keselamatan maranena milih balik ka tempat istirahat. Tidinya jalur jadi 2, pemain mundur sedangkan ribuan bobotoh tetep nuluykeun konvoy sareng nepi ka rengse. Sanajan akhirna kudu pisah jalan, sumanget nu bungah tetep karasa. Pihak klub haturnuhun kana kanyaah warga bari ngagelingkeun patingna kasalamatan babarengan Persib geus juara. Sajarana geus kacatet serta kebagjaan ieu milik sakumaha warga Bandung. Sakuna warga ieu kami laporkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi pamirsa abdi di dieu Padlan Awaludin bade nepikeun warta ngeunaan poranda atawa konvoy Persib Bandung juara. Tanggal 23 Mei poe Sabtu Persib resmi ngajuaraan Liga 1 BRI Super League. Sanggeus beres pertandingan bobotoh turun ka jalanan aya nu ti imah aya nu tinu lalajo bareng. Suasana di jalanan rame kendaraan katahan. Motor jeung mobil garandeng digeber-geber. Bobotoh loba nu ngahurungeun flare sareng petasan. Dibarengan ku ceurik terharuna bobotoh. Terus nyanyian bobotoh
Sabandung hampir macet total gara-gara parak-parakna ieu canangeus ku poe eta isukna tanggal 24 poe Minggu Sabandung full biru tah ieu mah konvoy resmina sareng pemain Persib ketika ditinggal ti luhur langit pakai drone ditingali Bandung teh seueur ku jalmi-jalmi ngakangge acuk biru. Soalnya memang konvoy resmina di tanggal 24 poe Minggu. Boboto antusias nyambut para pemain anu bade konvoy, anu bade ngiring iring-iringan. Selain ramena ku konvoy ieu aya sababaraha kajadian anu katarana teu ngeunah di alaman lah ku boboto ku pemain Persib. Kajadian-kajadian teh berupa mabok, gelut, terus teh kacilakaan gara-gara ku mabok. Jeung deui aya pemain Persib anu kacopetan HP-na. Kacopetan teh dilakukeun ku oknum bobotoh nu teu bertanggung jawab ka sebabna nu sabenerna eta teh bener-bener ngarugikeun nya. Meureun sakitu we ti sangkuring punten beli aya kalapatan tinu pacariosan. Hatur nuhun wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kasadayana pamirsa, wilujeng semping dina acara warta sore kiwari kuring Sri Kamilani bakal ngawatoskan warta-warta penting di sabuderan urang. Warta munggaran dina pendidikan Kota Bandung ngarencanakeun ngalaksanakeun festival seni siswa tingkat SMP jeung SMA bulan Payun. Kegiatan ieu bakal diayakeun di Taman Budaya Dago Tea Huse mimiti di tanggal 15 nepi ka tanggal 17 November 2026. Numutkeun Kepala Dinas tujuanana sangkan siswa bisa ngebrahkeun kreativitas dina bidang seni tari, musik, jeung sastra Sunda. Sakola-sakola dihareupeun geura ngadaptarkeun siswana sebab kuota kawates. Salajengna warta lingkungan komunitas Siliwangi bersih bareng warga kampung Cisangan ngalaksanakeun gotong royong bebersih walungan. Kegiatan ieu dilaksanakeun pikeun nyegah banjir nalika usum hujan sumping. Salian ngabersihkeun sampah, warga oge melak 200 tangkal kai di sampanjan bantaran walungan. Warga ngahareupeun kegiatan sapertos kieu bisa rutin dilaksanakeun unggal 3 bulan sakali. Tungtungna warta hiburan grup musik Sunda kacapai suling modern bakal ngadambel konser amar di Sasana Budaya Ganesa Bandung minggu hareup. Hasil tina konser ieu bakal disaluarkeun pikeun bantuan murid teu mampu di daerah Bandung Selatan. Tiket geus bisa dipeser secara online ti ayeuna kalayan harga mimiti 50.000. Sakitu wae warta ti sikuring hatur nuhun pisan kana perhatian sadayana. Wilujeng wengi, wilujeng istirahat sareng tong hilap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, wilujeng patepang sareng simkuring Siti Hoiroh Akibah dina acara warta Sunda, warta anu baris kapindangkeun nyaeta Persib versus PSM tanggal 17 Mei 2026. Dinten Minggu 17 Mei 2026, Persib Bandung hasil menang dramatis ngalawan PSM Makassar kalayan skor 2-1 dina pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Di babak kahiji, Persib langsung main agresif. Gol kahiji dicetak ku Tom Haye dina menit ka 3 saenggeus narima umpanan ti babaturanana. Skor robah jadi 1-0 pikeun Persib nepi ka turun nginum. Asu babak kadua, PSM Makassar nyobaan nyerang balik. Hasilna, Yuran Fernandes hasil nyetak gol ngaliwatan sundulan sarta nyaruakeun skor jadi 1-1. Pertandingan jadi leuwih panas sabab dua tim silih serang pikeun neangan gol kamenangan.
Nalika pertandingan ampir rengse, Persib menang kesempatan emas dina masa injury time. Julio Cesar hasil nyundul bal asup ka gawang PSM. Gol eta ngajadikeun Persib unggul 2-1 serta dipastikan menang pertandingan. Kemenangan ieu ngajadikeun Persib leuwih deukeut kana gelar juara Super League musim 2025 nepikeun ka 2026. Bobotoh oge ngarasa bunga pisan ku hasil ieu. Pamirsa, mung sakitu informasi dinten ayeuna. Sim kuring Siti Hoyroh Akibah sekap pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, tepang deui sareng abdi Serli Harliana dina acara Warta Sakola dinten ieu. Sawatara beja anu parantos dihimpun ku tim redaksi bakal kasanggakeun sajroning 2 menit kaharep. Pamirsa, SMA Negeri Hiji Nagreg nuju ngalaksanakeun program Kemis Sunda pikeun ngamumule sarta ngelestarikeun budaya Sunda di lingkungan sakola. Ieu kagiatan teh dilaksanakeun unggal dinten Kemis, mimitian sabu 7 enjing nalika kegiatan diajar ngajar di kawitan. Dina ieu program, sakurna murid serta guru diwajibkeun nggunakeun basa Sunda anu leres sarta sopan salami aya di lingkungan sakola. Salian ti eta, para siswa lalaki diperdi nganggo totopong atanapi pangsi, sedangkan murid awewe nganggo kabaya atanapi sinjang. Kapala sakola netelakeun yen program ieu diayakeun kulantaran ninggali seueur-noman zaman ayeuna anu parantos hilap kana basa sarta budaya indukna sorangan. Proses kegiatan ieu lumangsung kalayan lungsur langsar sarta dipapok ku rasa semangat ti para siswa anu ngarasa resep sabab tiasa diajar budaya bari silih ngagunakeun basa Sunda sareng babaturana. Sementawis eta, pikeun ngarojong program ieu, pihak perpustakaan sakola oge parantos nyadiakeun ratusan buku cerita pondok jeung dongeng basa Sunda anyar. Supados para siswa tiasa langkung gampil ngelarian rujukan bacaan. Pamirsa, warta ngeunaan program Kemis Sunda tadi mangrupa beja pamungkas anu tiasa kasanggakeun dinten ieu. Setelah acan mungkur aya sisindiran sakedik ti abdi, bawa lampion ti sisi jalan, lampion hulungna warna-warni. Basa Sunda urang lestarikeun, cirina urang hargai tradisi. Abdi Serli Harliana pamit undur diri, hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng kanturan sarta hurip Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Revina Dwi Anggreni abdi ti kelas 11-12 SMA N 1 Nagreg. Di dieu abdi bade ngadugikeun warta anu ngeunaan musibah caah di daerah Dayakolot Kabupaten Bandung. Musibah ieu teh lumangsung saatos hujan gede anu turun ampir sapetik sapoe jeput. Dina poe kamari, balukana walungan Citarum teu mampu nampung cai nepi ka limpas ka panyicingan imah warga sarta jalan raya. Dumasar kana data lapangan, jangkungna cai anu netemkeun imah warga teh rupa-rupa, mimiti 50 cm nepi ka 1,5 meter. Lianti nelemkeun imah, jalan gede anu ngubungkeun Bandung ka Banjaran oge teu bisa diliwatan ku kendaraan roda 2 jeung roda 4 leutik. Akibatna loba warga anu make parahu nepi ka aktivitas sapopoe, sarta sababaraha warga sejenna ge mimiti ngungsi ka tempat anu leuwih aman. Pamarentah ayeuna nuju sayoga pikeun mere bantuan logistik ka para korban. Pamirsa, mun sakitu warta anu tiasa kapihatur ku abdi ayeuna. Sim kuring Revina Dwi Anggreni pamit amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Repikeun Dewi. Pendak deui sareng abdi dina warta dinten ieu. Dinten ieu aya beja ngeunaan kegiatan gotong royong bersih di lingkungan SMA Negeri 1 Nagreg. Kegiatan ieu dilaksanakeun ku siswa sareng guru dina poe Jumaah. Isuk kalayan tujuan ngajaga lingkungan sekolah tetep bersih, sehat, sareng nyaman kanggo diajar. Isuk keneh para siswa parantos mau parabat bersih seperti sapu, pangki, sareng kantong runtah. Manehna
oge dipagihan tugas masing-masing supaya pegawai lingkungan rapi sareng gancang lengsek. Numutkeun patarangan ti pihak sekolah kegiatan ieu dengan mengukur pikeun ngajaga kebersihan, dibibitkeun ngalatih rasa tanggung jawab sareng gotong royong di kalangan siswa. Ku ayeuna lingkungan nu bersih proses diajar tiasa langkung nyaman sareng siswa tiasa langkung fokus nalika pelajaran lumangsung. Sabaraha siswa ngarasa bungah ku aya kegiatan ieu sabab tiasa damel babarengan sareng rerencangan sajabat ti eta siswa ge diajar penting ngajaga lingkungan ti mimiti hal-hal leutik sapertos pikeun unta dina tempatna sareng ngajaga kebersihan kelas unggul dinten. Pihak sekolah ngaharepkeun supaya kebiasaan hirup bersih tiasa terapkeun dengan ukur di sekolah tapi oge di lingkungan imah sareng masyarakat. Itu wae warta dinten ieu, hartur nuhun parantos ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak Ibu sareng saderek sadayana. Abdi Raihan Akbari bade nyarioskeun warta pondok ngeunaan kagiatan gotong royong di kampung urang. Mangga dihatoskeun. Minggu kamari warga RW 3 ngalaksanakeun gotong royong bebersih leuwih Ciberem. Kegiatan dimimiti ti jam 7 isuk sareng dihadiran ku bapak-bapak sareng ibu-ibu sareng rumaja Karang Taruna. Tujuan nama basajan supados leuwih teu kabuntet ku runtah. Soalna upami usum hujan cai sok ngalimpas sabab loba runtah plastik sareng dahan anu nyangkut. Salami kurang leuwih 3 jam warga hasil ngangkat leuwih ti 12 karung runtah. Nu paling loba nyaeta botol plastik, kantong kresek sareng runtah kadaharan. Santos bebersih rengse aya oge penyuluhan ti petugas DLH ngeunaan bahaya micen runtah kawalungan. Nu matak senang saatos kegiatan beres warga ngadamel dahar babarengan ku kituna gotong royong ieu teu saukur ngajadikeun lingkungan bersih tapi oge ngajantenkeun silaturahmi warga langkung raket. Numutkeun Pak RW kegiatan kieu bakal dijadwalkeun rutin unggal 2 bulan sakali janten kanggo anu can ilu biung minggu hareup masih aya kesempatan. Kitu wae warta ti abdi ngeunaan gotong royong bebersih leuwih dinten ieu. Mugi kegiatan anu sae kieu tiasa diteruskeun sareng janten conto pikeun kampung sejen. Hatur nuhun upami aya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana simkuring Pentimoyani hadir dia dina warta singget enjing ieu. Dinten ieu urang bakal ngawartoskeun ngeunaan kegiatan gotong royong bebersih walungan anu dilakukan keluarga desa Mekarwangi Kabupaten Bandung. Kegiatan ieu dilaksanakeun dinten Minggu enjing 5 Oktober 2025 sareng diturutan ku langkung 3.000 warga mimiti tinonoman ibu-ibu PPK duki ka aparat desa. Tujuan utami kegiatan ieu nyaeta bebersih runtah anu numpuk di aliran walungan Citarum leutik anu ngalangkungan desa runtah plastik sareng letak anu numpuk nalika usum halodot dipika hariwang bakal nyebabkeun caah nalika usum hujan datang. Lurah Desa Mekarwangi Bapak Dedi Supriyadi nyatakeun yen kegiatan ieu rutin dilakukeun unggal 3 bulan sakali salaku wujud kapedulian warga kana lingkungan. Kuring ngahargaan sumanget warga lamun lingkungan bersih urang sadaya anu untung. Budak-budak oge janten sehat panyakit ngirangan cenahna. Salian tiba bersih walungan warga oge melak 2000 bibit tangkal trimbesi di sapanjang sisi walungan pikeun nyegah erosi.
Kagiatan ieu ditutup ku dahar bebarengan salaku wujud kebersihan. Kitu laporan singget ngeunaan kagiatan gotong royong di Desa Mekarwangi. Mugia kegiatan sapertos kieu tiasa janten contoh pikeun desa sanes supados langkungan paduli kana kabersihan lingkungan. Simkuring namina Penti Moyani ngalaporkeun ti Bandung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng anjing sadayana tepangkeun wasta abdi Nanda Cinta Ramadhani abdi ti kelas 11-12. Abdi bade nepikeun warta ngeunaan literasi di sakola. Kaping 11 Mei 2002 genep di sakola aya program literasi mangrupa salah sahiji kagiatan anu penting pikeun ningkatkeun minat baca jeung kamampu murid dina wadang pangaruh. Kiwari sakola-sakola geus rutin ngayakeun kagiatan maca buku sameme pelajaran di mimitian. Biasana murid dibere waktos kirang langkung 15 menit maca buku anu dipikaresepna. Ku ayana program literasi, murid jadi leuwih resep maca sarta leuwih loba wawasan. Henteu nganu ukur buku pelajaran, tapi oge buku carita, sajarah, ilmu pangaweruh jeung sajabana. Salian ti eta literasi oge ngabantu murid leuwih lancar dina nyarat jeung nyarita. Guru-guru di sakola oge ngarojong pisan kana ieu program ku cara nyadiakeun pojok baca di kelas jeung ngajak murid supaya rutin hanjang ka perpustakaan. Kegiatan literasi dipihareup tiasa ngajadikeun program literasi di sakola. Sangkan generasi ngora jadi generasi anu cerdas jeung miboga ilmu anu jembar. Sakitu wae anu ti kusimkuring di tepikeun. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng sumping sareng abdi dina warta Sunda dinten ieu 22 Mei 2002 genep. Fokus warta urang dinten ieu nyaeta ngeunaan bantuan anu disalurkeun pamarentah pikeun warga anu kapangaruhan bencana di Jawa Barat. Minggu ieu banjir bandang jeung tanah longsor ngaruksak sababaraha wilayah di Kabupaten Sukabumi. Sedangkeun banjir ngarendam imah warga di Kabupaten Indramayu. Ribuan warga kudu diungsikeun sarta butuh bantuan darurat. Pamarentah pusat ngaliwatan BNPB gawe bareng jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat, BPDB Kabupaten, TNI, Polri jeung relawan. Sadaya pihak turun langsung ka lapangan pikeun mastikeun bantuan dugi ka warga anu kapangaruhan. Pikeun korban di Sukabumi, pamarentah geus nyalurkeun kadaharan siap cai, sai bersih, salimbut, tenda darurat jeung obat-obatan. Dapur umum jeung posko pengungsian geus diadegeun di 3 kacamatan anu paling parah kepengaruhan nyaeta Cicurug, Cidahu jeung Cibadak. Sedangkeun di Indramayu bantuan difokuskeun kana cai bersih, lauk-pauk sareng peralatan pembersihan sebab loba imah warga anu kacai. Pamarentah daerah oge nuju ngalakukeun pendataan pikeun bantuan perbaikan imah pasca banjir surut. Bantuan disalurkeun ngaliwatan posko darurat anu diuninggalkeun titik pengungsian. Petugas nyaeta data warga sangkan distribusi marata jeung teu aya nu kapinggir. Salian ti eta tim kesehatan oge diturunkeun pikeun nyegah penyakit anu ilihar muncul pasca bencana sapertos dibere jeung ISPA. Numutkeun BNPB bantuan anu gancang jeung tepat sasaran penting pikeun nyalamatkeun jiwa jeung nyegah krisis. Kadua, pamarentah oge ngahimbau warga pikeun ngalaporkeun kabutuhan ngaliwatan kanal resmi sangkan ieu aya anu katinggalan. Pamarentah mastikeun bantuan bakal terus disalurkeun salami status darurat masih lumaku. Mugia ieu bisa ngaringkeun beban anu warga anu keur harusah. Hatur nuhun parantos ngadengung warda Sunda dinten ieu. Tetap jaga kasalamatan, silih tulungan sareng pendak deui dina warta salajengna. Sampurasun.